ala kulli muslimin wal muslimatin. Ari nyupri ilmu teh nyata kewajiban ka jalma anu mana jalma muslim, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, hukum wajib. Bila mana eta kewajiban dilaksanakan berarti menang ganjaran. Bila mana nyata ditinggalkan eta kewajiban pasti bakal menang siksa. Gitu. Tapi Allah anu langsung meningat sabab Allah nyimpen kana hiji perkara dina mana teu kasadayana jalmi. Kade jalma bisi henteu aya perhatosan ku Gusti Allah. Lamun jalma henteu ibadah kade bisi Allah. Nah, bentuk ka eta hartina teu diperhatoskeun. Lamun jalma alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah udah sadar para dosa ngajalankeun dan sebagian kewajiban nyaeta umat Islam nyaeta tawabul syukur ka Allah. Alhamdulillah berarti ieu teh pitulung Gusti Allah. Kumaha lamun teu meunang pitulung Allah? Bujang-bujang kayak di akhirat di dunya ge lamun teu meunang pitulung Allah. Eta jalma anu teu meunang pitulung Allah mah jalma anu teu sah ibadah ngalaksanakeun parana parentahan Gusti Allah. Kade cager mah alhamdulillah cager, kuat mah alhamdulillah kuat, susah mah urang aya nyampa ku Allah dibikeun. Tapi naha kana parentahan anak sok ngabalieur hartina teu daekeun kana taat ka Gusti Allah. Ta eta teh kacadeuran, eta teh nyaeta kakuatan, eta teh ngelangkungan hartana, tapi tara ibadah eta jalma paur eta teh disebutkeun istidrak artina panyukur Gusti Allah. Kade gitu. Cuma bisa gitu.